bari nangguan si camong ngusep marung, lamun menang lauk tinggal dibelem. Lamun teu menang si camong ngusepna camong na belem. Gimana lapar mah parungan behakan urang dah. Lagi ya kaulung ya. Nah, lagi ya. Sabari urang nangguan si camong arung heula menang lauk tinggal melem. Beuh, mas. Beneran panas. Amun si camong teu menang laukna nya. Kemana lapar hayang barang dahar nya kana datang ka dieu saput nahakan jeung urang tahu dia tah. Ruak hade tah. Salis mah ngusupna teu meunang. Kiraku ngusup ongko urang kudu ka pasar meuli lauk, lauk banyar dibeuleum di dieu. Mending keneh ulah ngusup ulah ngajala sakalian. Timah mah doang nu heueuh ngajak ka dieu. Nah, parungan gede liwat nangguan ngusup kakarak menang hiji sadek kieu deui menang hiji ge lemek dek kieu gede keneh boga manehna jeung lauk mah boga manehna marede ongko disiapkeun seuneu mah jeung meulem lauk nang adieu saya teh lamun teu meunang cerekanan urang ya sial dibawa-bawa ke saya mah tilok boga bebeunangan oge dipake usahana susah mah susah bae saya mah ngomong nama kana anak seroy mah ngomong nama kana batur senang aing cenah lobakeun ulin nya aduh doang nu heueuh pas balik maka impakna majikan lagi mabok ya tuh gue bes mencetiluk beli yo anen gagal cenah ge banyak corona kan ya sakit corona geus lewati corona mainna mah jadi corona mah geus kebal corona oh sugan bae si camong teu meunang nu ngajala meunang nu ngajala teu meunang nu nguseup teu meunang useupna jeung jalan urang belum sila ulah ngajala jeung nguseup deui cuman urang nu heueuh bae jeung ngajakna mah pinter matanya ngelauknya mah ngajala ongko nguseup ongko ada wanda maruan nguseup kan di camong nang ge bisi balik barang lain menang moal saya tahu punya cerekanan orang tuh menang mah atunya kalau misalkan manehna datang ka ditu urang teu meunang laukna gimana rupuak rampeong bari jeung beuteung lapar manehna nya gogokeun jalana tuh urang kumaha dia mengalalaukkeun teu kacara aing mah sakali meuleung menang lauk saboronjong menang meuli urang mah teu urang naong si camong heula nya belek mana teh saya ngusupna oh parungan nang gede tuh oh
Ilah 2 mata. Il, 2 gelauk. Di belum yang ambil aku lagi sekalian. Oh, Jeung kakak. dia aku lagi sekalian lan. Di ujang dia doang, ujang aing. Oh, geus mah jah. Aing. Belum loba musuh menang 2 mata. Menang tak ge? Bisa dia musuh Dah, dia anu teu bisa. Yuk, yuk. Lamun aing mau geus menang 11 pasti nama aing mah. 11 lawan. Pas Rabiul Awal. Balik kurang. Ayo, Cok. Nang parungan. Oh, Ayo. yuk. Buat lah. Aku kepedahan panjang butuh aing tuh nyatu di tadi dia. Ari mah. budak kau aja budak. Mana bawa aja lah. Oh, Allah ke mana bawa. Butuh aing geus kerepek nagih. laju mekal henteu. Itu. Ngaliwat asa. Mana? Tinggal mau laut gitu. Oh, yuk. Mengbudak letik mah aing geus ceurik yeuh. Lain curi kelar. Disiksa ke dia. Tolong. Kat. Menang 2. Menang 2 lah-lahan. Allah. Saparaan kolot. Tiburit sampai ka isuk deui. Nek sampai ka isuk menang 2 mos Ilu beureun jeung lauk ieu. Ih. Laukna lauk buntal ya mah. Oh si lumayan sih diasakeun ini si camong. Urang akan lauk eta si camong akan lauk nu ieu perabkeun si camongnya. Oh guys. Akan ku dia camong tah gerasakeun tah. Menang buntal non. Buntal tah. Salah menang buntal. Iya. Jaya tah. Ah. Nah, ieu ku aing ieu pihakan. Naon tah muluk naon tah mah. Geus mojo. Nguseup si camong ti isuk meletuk sampai ka peuting deui menang 2 mata. Ngaliwat ka aing teh tulus. Eta manehna hayang nyatu sina nyiar ka ditu serangan. Kamu parabanan aing doang aing rek balik yo. Capek aing nangguan maneh beutung ngelet aing teu nyatu-nyatu. Tengakan si camong aing dagingan. Dikanyan. Balik aing. Itu balik. Aing mau balik bareng sama dek meting yang ulung.